ya cek urang Sunda kumaha situasi di dia. Alhamdulillah rame ayeuna mah, situasina lumayan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui jeung urang Sunda asli. Nah, jadi urang ayeuna jeung yeuh Cecep edek jalan-jalan ka Sayang Heulang. Cenah aya pejama Sayang Heulangna geus dibuka wisata-wisatana teh geus semua aktivitas seperti biasa deui tah. Jadi ayeuna kurang dibuktikeun apakah benar geus dibuka atau kumaha. Jeung cenah deui Sayang Heulang teh beuki weh mantap ayeuna mah. Heeh, beuki mantap, beuki seru. Jadi aya kolam renangna, wah pokoknya mah loba we. Bermacam wahana aya. Tah pokoknya mah bisi marane hayang apa situasi di Sayang Heulang ayeuna kumaha. Tuturkeun urang ulah di skipnya. Pokoknya mah langsung lah ulah loba ka dieu langsung. Garut Selatan, go. Salam Sunda, sampurasun. Yeah. Urang ieu kadek tepi di Sayang Heulang. Wih guys, jadi tinggalikeun siur batur. Resep euy, asa di Bali. Oh. Ya, kumaha ieu cek urang Sunda kumaha situasi di dieu. Alhamdulillah rame ayeuna mah, situasina lumayan lah. Tuh, Tapi beda jeung minggu kamari, ayeuna mah kan poena naon? Poe Senin ayeuna nya. Heeh, Poe Senin. Pas waktu malam minggu mah leuwih rame. Tapi poe kamari jigana bakal leuwih ieu ya jigana pengunjung. Heeh. Ieu di beberapa kota ieu. Wes. Jeung di suasanana oge. Sayang Heulang gitu loh. Yang ada di Garut. Garut Selatan. Beuki mantap. Loba anu bedana gitu ayeuna mah. Ajakan atuh ieu batur ya ajakan. Sayang laet ka dieu. Ti kulon, ti kidul, ti karer, ti wetan bisi mah arek ulin ka Sayang Heulang, ka Santolo. Bisi arek diantar ku kami meh sakalian ngilu-ngilu di video. Sok tinggal aya di YouTube urang Sunda asli, like, comment, and subscribe. Siap, lah, siap. Sudah sejanji tak ingkar lagi. Selama pergi pasti akan kembali. Jaga rasa tetap sayang ke satu. Jaga hati saya yakinkan kau mampu. Jaga cerita hati saya pinta. Bawa kembali sab cinta for dia. Cuma for dia. Jaga rasa ini. Sampai Iya budak pengacara kamar. Ayo anak kita. Kita tuh. Ari, Bapak
kadi amang gitu. Pak, kadia amang. Gawe wae gitu. Tong gawe wae. Capek. Tuh, beungar tuh. Nah, jadi alhamdulillah ayeuna mah sayang heulang teh tos mulai buka deui aktivitasna, cuman khusus orang daerah. Nya anu ti kota mah nya wayahna ulah waka soalnya masih kena PSBB kan ti kota oge. Nah, jadi ayeuna mah lumayan seueut pengunjung. Beda sareng ti kamari teh aya. Tuh ayeuna mah wah di beberapa pengunjung nu datang ka dieu tempat wisata oge rame sareng deui nya fasilitas oge lumayan bertambah. Cuman gagalna ieu anginna terlalu besar jadi ya teu jelas gitu karena suarana nya pura we lah dimaklum juga tahu pasti gede angin. Lu hampura orang teu bisa ngevlog deui soalnya panas ke goreng cuacana. Nah jadi ayeuna mah orang edek makan-makan heula jeung rombongan soalnya da ieu teh meureun kudu sih geus lalah atuh da jalan-jalan ka itu kade putar-putar panas masalah nama nya pokokna mah tingali we urang vlog-vlog urang selanjutnya. Hatur nuhun anu tos nonton video ieu dugikeun ka beres, hatur nuhun pisan. Yuk lanjut. Biasa nyarita lami-lami uang heula ya nama Laparnya. Woi. Ayo mau kamana kene? Hah? Resep makan-makan di laut sareng keluarga